ayam itu burger gitulah sebenarnya ayam yang tuyul. Jadi kia mi cari tenate. Kela-kela ya asal apa? Ahmad? Asal usaha. Angger main baheula. Mau kecung. Man, kemana wae man? Kumaha kabarna man? Ripuh cek aduh aya nama urang teh. Ripuh gara-gara Covid bikin ka aing pasrah ieu mah. Kela, kumaha caritana ya Ahmad di dia jadi tumbal kieu? Harapan cerita nama cek panjang sia. Cerita tentang kehidupan orang teh. Apa mah geus we tonton we episode urang kahiji bikin ka anu kadua tah kok mana ge apalan geura. Bener mana Mat, rek jadi tumbal. Nyambung lah orang raya mah nih jadi pesugihan kieu mah. Aing gadeng keneh tumbalkeun si Bang Emok aing anjing keuh cek aing ge ka si Bang Emok teh. Cuman yang juga mau bebatuan aing mah tolongan aing lah pangikeun si Bang Emok. Bruh. Nyanggeus, urang sebagai bebaturan mana Mat? Urang mau numbalkeun maneh. Tapi urang minta ganti na maneh. Ya geus atuh. Wah aing tumbalkeun si Bang Emok tukeran jeung urang. Rarayam aing na. Adi kana si Emok anjing aing keuheung ka si Emok. Geus we anu mah minta dieu urang kumaha carana si Emok aya ka dieu. Minta ka mana jampe-jampena sok. Aing. Ieu. Urang boga cimat. Nope. Tapalkeun dieu ka si Bang Emok. Kumaha we carana supaya si Bang Emok bisa ka dieu ka bawa ku maneh? Oke siap. Katang pipisan ieu. Ieu kurang dibawa nya. Sugan we jadi ieu. Nah, satu enak mah, barang balik heula. Kajebak si Bang Emok. Oke? Oke, Mat. Hati-hati di jalan. Oke. Next siluman. Sadiakeun artos sing seueur. Oke, kurang dibere jatah lalaki. Ameh tengah bagel. Yang dik, mangkat. Mat. Kurang kumaha, urang kamana jadi babaturan. Oh gitu, cerita nu sabenerna. Heeh. Kumaha tuh nya cara ngajebak si Emok nya? Aha. Beneran, si Emok kesukaan ka dieu. Kumaha pun aing dijebak. Kumaha tah? Dasar pamajikan biadab. Nah guys we mi, disukan ku orang kita eksekusi. Oke? Oke. Siap. Ayo nama mi, geus lila urang geus teu micuk. Itu mi orang micuk. Aduh. Sia balik-balik. Don kikieuan. Yang geus, hayolah. Assalamualaikum Cak Haji. Waalaikumsalam. Mo, aja dong.
Si Haji, kumaha jawaban teh saya tacan. Cim kuring teh bisa bobo tuh wengi kene. Da penasaran nungguan jawaban teh Haji ieu. Jadi kieu Mok jawaban teh. Finish him. Modas ya. Assalamualaikum, bentar. Aduh, ya, budak pisan. Di dalam aja. Mana? Modas ya. Cun, ieu si Bang Emok teh Cun. Kawinkeun, wadalkeun mah. Tuman. Siapa? Terus duitnya aya belum, Mbah? Bruh. Keheula atuh, ieu urang kawinkeun heula ieu budakna. Cun, orang balik atunya. Iya nitip. Tah, kudu jadi duit. Awas mesti jadi duit. Orang tanya tentang tumbala. Awas. Jadi ke duit ya. Si paehan mana kurang. Nih, balik ya. Ayo. Ya, Cun. Gening galakan kene semah daripada aing dukun. Kasih mana nai? Kop jang mana? Omat. Duit sing loba mana? Era ke orang mere jangka saman ditagi ke. Urang rek ngopi heula di luar. Ngejomjon nya. Astagfirullahaladzim, ayo dong, yuk.